Kumacara migawena disarengan ka Gustina nu ngayakeun urang sadaya. Ari munggu hakikatna wungkul ku pangarsa Allah singkah kana jalan nu goreng pigawe jalan nu kade. Getena ka ibu karama taat kana piwurukna. Kapayundang hirup di dunia hayu gerak saradia yakin urang sawajib amal keur sampeureunt teh Gusti sujud jemaah ka Gustina di akhir moal sulaya yakin ieu bakal nyata sangkan di hampura dosa. Gening aya paribasa indung teh tunggul rahayu bapa teh tangkal darajat dina kateranganana gening Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku Ibu Rama. Sabab urang bakal maut gade ulah kajongojonan hilap kana kawajiban hilap kana kawajiban dipundut kunu rahayu dicandak kunu kawasa kureng hapnu panganggeusa ngabengka balusa dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung mah geura dulu meunang ali geus
Mahi kerawaksaku jurek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Bela nafsu pasea menang tisuk sruk tidung-dung. Besok dipake adigung kana salat mabok linglung. Waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang pulu ngaler. Di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban diriung ditarunggung. Diriung ditarungguan Paji Nurdin lagadar datang pasar dede istighfar wa nya age batilu mangis gampar pacampur jeung waas. Setan mah serimu puas, setan mah serimu puas. Masya Allah dang Harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu. Lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup. Paingan Rasul ngelingan dunya mah pangibaraan habat kamalinaan. Tong goyang teu nyubadanan. Ieu duganing geus jangkora rupu padung rapu lemah. Poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan gesan cicing babarengan. ngerayeuh wa Mana sobat mana dulur geuning baralik ka lembur. Henteu maturan dikubur sumawo nambahan umur. Oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadereki. Geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh kanjaka nya pasarip Sukandi tegetos sadia aman. Ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung. Ngan harta nu digugulu ngecep didi ayeuna geuning kaduh. Naon keur panjing lares sedih hati cerik nyata perih. Nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli. Teu kurang nu nganasehat. Geus ulah reksa sambat teu guna geus kaliwat. Tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan. Paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jeung sugan ngajadi kamaslahatan.
nguping ieu pepeling mugisi jadi panggeui